Ulah sok dipupusingkeun da kabeh geus ditakdirkeun mun memang bagian anjeun pasti datangna ka anjeun. Kitab Al-Qur'an nu agung nyaangan ka jalma luhung nyarios Allah nu agung rizki kabehan ditanggung. Teu aya rizki nu hirup manusa jeung makhluk hidup angin rizkina dicukup ku Allah saumur hirup. Sing ridho kana bagean da eta teh kawajiban ulah sok ambek-ambekan mun keur saeutik bagean. Ulah sok dipupusingkeun kabeh atos ditakdirkeun jodoh pati bagja anjeun kabeh atos ditangtukeun. Ulah sok mikiran anjeun kana nu tos diseratkeun ka Allah ngadoa anjeun anu sae pikeun anjeun. Ulah sok ditika sedih naon anu nyieun sedih memang nage eta perih supados anjeun teh merdi. Baheum ku anjeun kaperih sumputkeun eta kasedih sagala nu nyieun perih aya ubar anu mati. Moal ayatina ubar iwal titawakal sobar Allah nu masihan janglar kaham bana nu kasamar. Sobaran eta kanyeri anu aya dina ati pasrahkeun kabeh ka Gusti ka Allah nu maha suci. Anjeun sing bisa nyumputkeun naon anu pisedieun anjeun sing bisa nempokeun naon anu pibungaheun. Sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala eta nu langkung saena tibatan anjeunna langsa. Naon nu tos di alaman eta
janten pelajaran kangge urang supados henteu nyalahan. Eta kabeh bagean perjalanan kahirupan, sangkan hirup pangalaman tiasa nganasehatan. Ulah sok garoreng sangka kana takdir ti Gustina, kudu sing aralu sangka kana qadha jeung qadarna. Moal ayana masalah lamun teu aya hikmah, moal ayana ujian pasti aya kabagjaan.